Bismillahirrahmanirrahim. Naon ari ngaran iman nyaeta tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hartosna ngaku jeung narimaku hate kana perkara-perkara anu didugikeun ku junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naha aya sabaraha ari syarat-syaratna iman eta aya opat. Naon hiji-hijina nyaeta kahiji ma'rifat, kadua idian tegasna ngaku ku hate, katilu qabul tegasna narima ku hate kana perkara-perkara anu didugikeun ku junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaopat iqrar kana dua kalimah syahadat kulisan. Naon ari ngaran ma'rifat nyaeta idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun fil waqi'i nasyi'un an dalilin. Pangarti anu pasti nu teu keuna owah gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alesan. Naha pangarti nu kumaha anu akur jeung buktina Allah teh nyaeta pangarti hate anu akur jeung pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari jeung Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nyaeta anu netepkeun ka Allah kasifatan ku sifat 20 anu wajibna, 20 anu mustahilna, jeung hiji anu wenangna. Anu dikumpulkeun dina ucapan wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman jeung saterusna. Naon ari paedahna iman nyaeta al-khuludu fil jannah, hartosna langgeng di surga. Tah eta sadayana anu tos ditetepkeun ku ulama ahli sunnah wal jamaah. Naha ulama nu kumaha anu dingaranan ulama ahli sunnah wal jamaah teh nyaeta ulama anu netepkeun dasar hukum syara'na tina Quran tina hadis
tina ijma jeung kias mu'tabar. Naha ulama anu pangkat kumaha anu bisa netepkeun dasar hukum syara'na tina Quran, tina hadis, tina ijma jeung kias mu'tabar teh nyaeta ulama anu pangkat mujtahid. Naha aya sabaraha ulama anu pangkat mujtahid teh. Ari ulama anu pangkat mujtahid eta seueur ngan anu menang diikuti eta aya opat nyaeta kahiji Imam Hanafi, kadua Imam Maliki, katilu Imam Syafi'i, kaopat Imam Ahmad Hambali. Naha ari tata cara beragama ahli sunnah wal jamaah teh turut kasaha eta turut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan dina tata cara turutna ka Kangjeng Nabi dina iman eta mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Asy'ari jeung Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dina hukum Islamna mengikuti paham salah sahiji madhab anu opatea. Dina ihsanna mengikuti paham Imam Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi jeung Imam Ghazali jeung Imam Sayyid Abdullah Alawi al-Haddad. Naha kumaha rincianana hiji-hijina sifat anu wajib, anu mustahil, anu wenang di Allah teh nyaeta hiji wajib wujud muhal Allah adam hartosna Allah aya mustahil Allah teu aya dalilna wajib wujud ayana sakabeh alam mun Allah teu aya alam moal aya jeung saterusna anu aya dina kitab Nadham Aqaidul Iman.